palih dia. Uhun, dia mah di eta bade tah bibit teh. Oh, bibit naon sih? Atuh saladah, Pak? Engkol. Oh, engkol, bibit engkol. Oh, mohon. Teh dugikeun ka panen teh sabaraha sasi teh? Tilu sasi. Oh, 3 sasi dugi ka panen teh. Oh, mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya Putra Sunda dimanapun Anda berada. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini saya bisa berkunjung ke Kabupaten Garut ya. Nah Baraya, hari ini saya akan menuju ke sebuah kampung yang dimana kampung itu subur dengan pertaniannya ya. Berbagai pertanian di sini, yaitu kampung datar yang berada di Pagunungan daerah Malangbong Garut ya. Dan kita lihat-lihat suasana keindahan alam dan juga keindahan dan kesuburan pertanian yang berada di daerah kampung datar ini Baraya. Nah untuk lebih jelasnya ikuti terus perjalanan Putra Sunda hari ini. Nah Baraya, seperti yang kita lihat di sini ya, di kanan kiri saya itu subur akan kekayaan alam yang berada di daerah Malangbong ini ya. Ini sudah memasuki Kabupaten Garut ya, dan alhamdulillah saya hari ini bisa melihat suasana keindahan alam yang berada di daerah Malangbong. Nah, Baraya, kita berhenti dulu di sini ya, dan di sebelah belakang saya di sebelah sini ada sebuah gubuk atau rumah kecil ya. Mungkin di sini milik pertanian yang ada di sini ya, atau milik warga yang bertani di sini, dan kita coba ke sana ya. Barangkali ada orangnya, kita silaturahmi di sini sambil menikmati suasana keindahan alam Baraya ya. Nah, jadi ini sebuah rumah kecil ya atau gubuk petani yang berada di daerah kawasan pertanian ya yang berada di Malangbong, Kabupaten Garut. Nah, kita ke sini Baraya ya, untuk melihat suasana keindahan di sini dan juga bersilaturahmi ya. Assalamualaikum. Mohon, oh, ini ngarit apa? Wah, saya kapal dia mah bapaknya. Alhamdulillah wartos. Ayeuna mah. Ya bubuhan ujung hiji. Oh, tapi ieu teh kalebat kampung naon, Pak? Kalebatna teh? Mana teh? Ieu teh. Ya ieu mah ya itu payun mah datar namina teh. Oh, Haseum paling lebat. Kampung datar ieu mah. Mun teh paling dia mah. Oh, kampung datar. Da ti payun mah ieu teh lemur saweurna mah. Di palih dieu teh. Mun ayeuna mah sadayana pertanian, Pak. Mun pun aki ge da di dieu teh. Oh, mohon laras. Nya ti payun zaman Belanda we kan. Ieu teh kalebat desa naon, Pak? Desa Baru 2. Desa Baru 2. Ieu mah kalebat Kabupaten Garut danya. Garut masih Garut mah. Mau masih Garut. Oh, ieu teh cairna ti gunung, Pak? Sanes ngalih mah ka pamasihan tina. Oh, mohon. Pilihan cairna. Di dia mah panganten petani teh naon teh namina teh di ngarinep gitu nya di lalu henteu arwi. Tahu kami eta mah tanu nu nemen paling kulon. Mohon. Nya eta mah sok di dieu. Oh, sok nginep di kebon. Mohon nu bisa ketengkolan gini. Mohon. Nu namanya kalanggung. Ari Aldi mah tara da tiris juga. Nyeti mah. Dabi ge namanya deui, ieu teh namanya sabara. Bapak mah ieu teh stroberi unggul ataupun sanes kanten ada.
Ya, iya mereka tinggal poin tentu dia. Oh, mohon. Di payun mah teu acan ieu na, strawberry sabaraha tangkal lumayan. Kana upami kapal itu mah malalega sareng. Kali itu mah. Tah itu mah Cisalada namanya. Oh, tos bentan di lembur kapal itu ngomong Cisalada. Ieu mah Oh. bagian datar cenah. Oh, iya mah kampung datar. Mun namina teh. Mohon. Atanapi Ciharenong. Ciha- Namina mah. Namina teh. Oh, mohon. Nya kapungkurna mah. Da bumi atuh Pak ieu teh. Oh, iya teh kapungkur mah kapal di ditu teh kampung. Nya kantor sabaraha bumi paling teh. Nya Ciharenong namina. Ciharendong. Oh, bapak mah upami siang teh linggih di dia. Mohon ya upami teh aya kaperyogian mah. Mohon. Di dieu heula atuh. Mangga hatur nuhun bapak. Dieu masak. Alhamdulillah. Nuju lahir cai Pat panas. kawaas kieu bapak ya. Mohon. Jadi atuh. Mangga nuhun. Masih bapak mah ti tasih. Mohon bapak. Kaleresan. Tuh aya caus. Angga nuhun. Iya aduh. Duh bapak abi ngabujeng heula ka Palitung wah. Hapunten pisan ka wagal waktosna bapaknya. Teu nya kawagal naon. Mohon. Kae eta mah urang jangan. Itu padahal mah di dia tuh urang ari heula. Mangga hatur nuhun bapak hatur nuhun pisan. Mohon. Mangga Pak ikantun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga nuhun bapak mangga. Ukuran naon wae Pak sanes kantana segala aya apa nya. Aya tama beri ngumpul ta. Oh, mohon. Ngkol tuh. Aya teh pada di ngkolan. Mohon. Sayuran di dia tuh. Tapi palih dia mah da komplitnya. Sanes kantan sayuran aya gitu, buah-buahan aya. Tomat. Oh, mohon. Asanes kanten ge aya anu pajeng ka kota. Mohon. Ya bapak teh nuju ngagara palih dia. Nuhun ieu mah di eta bade tah bibit teh Oh, bibit naon eta saladah Pak? ngkol. Oh, engkol, bibit engkol. Oh, mohon. Mohon bapak dilajeng hatur nuhun. Iya atuh. Mangga hatur nuhun bapak mah. Awon. Mangga tara Pak. Mangga nuhun. Bapak hapunten nya di wagal waktosna hatur nuhun. Mau di objek. Ya teh nuju dibersihan teh eta nepi panen. Atas enjing dipanen mah. Oh. Oh, ieu mah kantun marsihan. Tun meresihan, handap sareng ieu regang tilas ngadamel loh. Oh, mohon. Tapi nu kieu teh aya bandarna eta nepi di Ical nyalira-nyalira. Bandar. Oh, ka bandar. Seueur. Ka parurah di Ical. Oh, mohon. Tapi palih dia teh sayuranana naon wae teh? Seueur. Eta nepi khusus stroberi hungkul. Aya sayuran buncis, seperti buncis, engkol, cengek, pecai. Sanes kanten aya sosin, Janten komplit we sayuran mah. Seueur stroberi. Oh, ai dupi stroberi ti ngawitan teh dugikeun ka panen teh sabaraha sasi teh? Tilu sasi. Oh, 3 sasi dugi ka panen teh. Oh, mohon. Oh, ieu mah anjing-anjing atos dipanenna. Nembean. Mohon abdi mah nembean kaleresan resep ngangkat-ngangkat budaya-budaya nu sapertos kieu, budaya-budaya kapungkur ini. Di daerah Pangkalan seueur nama Pak rame. Pangkalan teh palih Tempat Pak SPR di ditu.
Lumpia, kebon Mohon. jeruk, di kebon jeruk ya nate. Sama seueur. Oh dupi ayeuna ge araya panginten nya. Nya aya di Karebo. Mohon. Nama sareng anu gaduh. Teu acan nyobian gitu nanam. Abdi Ya, mah. sanes mah dina pot di payunan bumi. Oh dina pot oge tiasa oge gitu. Mohon. Ago ieu reresepan petik sendiri. Oh, teu acan nyobian aya sapertos ngagale bibit. Ka mana nu kieu teh? Teu aya tuh teu acan di bekongan ieu seueur ieu teh kantun di tandean. Oh, Teu acan mun aya mah dameleun bade di pasihannya. Teu aya dameleun teu acan kantos abdi mah nu kieu teh. nuhun di bekongan itu Mohon. ketos akaran di pelat. Oh, sapertos kieu teh. Nuhun ieu teh kanggo ieu bibit deui. Anu tos di parayun anu tos lalempes digentos. Oh, mohon. Dupi gentosna teh ieu teh sabaraha kali panen gitu digentos tangkal teh. Ayeuna mah sabaraha kali kanen kumaha apa ieu teh saseep ka we. Mun atos seep ieu nunggul tos bade Oh, tos palugur gitu nya, tos palugur gentos. ku bibit enggal panen deui. Kan ayeuna mah seueur hamana kuuk sanes kanten geuningan. Lalempes teu aya akaran, teu aya digentos deui. Oh, mohon. Sareng teteh saha? Teteh Dede Teh Dede, asli ti Palihdia teteh. di Pangkalan. Di Pangkalan aslina. Ari Oh, mohon. nama Bakom. Hmm. Kasebatna teh. Mung teteh mah khusus ieu kana stroberi hungkul. Oh, mohon. Di bapana mah pada mal desa. Alhamdulillah. Mau atuh kersaan di. Rel. Tambih kesel ya Bang nih asa kumaha nya Bapak. Tos ieu mah tos wareg gitunya. Karena stroberi teh capek oge tiap hari dinten ka dieu oge asa henteu ieu teh. Terus biasa mah nya Bapak sambil Mohon. kambing naon. Oh, Bapak mah masih di kantor. Mohon. Oh, mohon. Minggu libur. Kursulap selip di nu tanah kosong. Oh, berarti di Palihdia mah sesuatu nanti stroberi. Stroberi. Oh, mohon. Teteh hatur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Nyangkakeun silaturahmina. Ya udah. Iya, aduh. Ngiring videoan, Mohon. Bapak nyangkakeun silaturahmina. Dupi ieu teh kalebet kampung naon teh? Iya. Mohon. Kom. Desa Baru 2. Oh, ka Palihdia mah pertanian hunggul nya. Ya. Oh, mohon. Nyuhunkeun widi ya ka Palihdia. Allahu Akbar. Mantap, boy. Oh ya gua kudu main cahaya. Nah, jadi Baraya seperti yang kita lihat di sini itu tanamannya tanaman stroberi karena mungkin lahannya sangat bagus banget ya untuk tanaman tersebut. Dan ke sananya kita lihat ya pegunungan dan juga ditanami sayuran yang lainnya seperti engkol dan juga cabai ya. Baraya Putra Sunda, kini saatnya saya undur pamit dari hadapan Anda semua. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton video saya sampai habis.
insya Allah di lain waktu dan kesempatan kita dapat berjumpa kembali. Permiyos, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.